geus ngerjakeun tugas sakolana kalaka ulin we di sawah. Beres atuh Bi. Pinter si Otong teh geuningan. Nya atuh Bi, da teh pelajaran geus potong. Nya Tong kabeh pelajaran ge kudu resep. Nya eta ge kabeh pelajaran resep Bi. Nya sok ku ibi didoakeun sing jadi jelema sukses. Nuhun Bi doana. Sok aya nama udak cita-cita Otongnya. Nya Bi, Bi, aing ngudag cita-cita ngeunahna make motor tawa bos. Geus ti mana, Cak? Geus kantor Cewiwi, Cek. Kantor Cewiwi ti mana? Pak, di kantor polisi. Aduh, menira reuwas di kantor polisi sagala. Nya, eta Cewiwi geus ngalaporkeun kasus kehilangan budakna. Terus kumaha ayeuna budakna geus kapanggih, Cak? Ih, boro-boro nu aya ge matak era, Cek. Nahan bet matak era sagala, Cak? Ah, era pisan, Cek. Tadi oge langsung diselidiki ke polisi. Terus kumaha? Nya, ternyata anak Cewiwi teh can lahir, masih di jero kandungan. Tong, naon sesarua anak cau jeung jelema? Sarua-sarua boga jantung. Nya, tapi ika macan pernah ngadenge. Ngadenge naon gitu, Kak? Cau pae gara-gara serangan jantung. Wah, boga handbody teu. Boga atuh Tong, jangan Otong nanyakeun handbody sagala. Wah, apal teu gunana handbody? Apa atuh Tong? Naon wa gunana? Supaya leungeun jeung kulit awak teu kasar Tong. Lamun eta handbody dikana biwirkeun bisa teu wa? Nanaonan dari Otong handbody dikana biwirkeun sagala. Meh ngomongna teu kalasar wa. Kenaon, Mak? Iya bah, keur mantuan si Otong ngerjakeun soal UTS. Bisa tuh Tong, kerjakan tugas UTS na. Nya eta bah mentak minta bantuan si emak ge hararese soalna dina kisi-kisi. Ah, gampang atuh Tong. Abah mah angger sok ngagampangkeun teh. Iya Mak, lamun emak tuh bisa ngajawab soal UTS si Otong, tinggal bere we jawaban cinta. Nya nah kitu bah. Sabab cinta mah teu pernah salah. Asa karek kamari teh Cak ka tempo bunga. Kumaha kitu Neng? Ayeuna geus sedih deui. Nya ngaranna ge jelema Neng, boga rasa bunga jeung sedih. Nya sedih kunaon? Nyarek kumaha teh sedih atuh Neng. Keur bogo-bogona ka hiji lalaki, ari teh tadi mutuskeun cinta. Oh, anyar diputuskeun. Ya Neng, sedih pisan. Keun bae atuh teh. Wajar putus cinta mah. Ih, wajar kumaha Neng? Nu bobogohan dibere hadiah mobil ge bisa putus. Komo teh Eca ngan saukur dibere baso jeung seblak tulang. Otong, sahabat nih tah ibi mondok di dieu. Pan si emak teh eueuh Ka mana? gawe Gawe ka mana? ke Malaysia. Meuni jauh. Gawe naon? Anu nitah nyanyi di kedutaan. Hah? Manggung. Nya, Nyanggeus atuh. Geus apal can eta ngapalkeunna? enggak satu Bi. Oh, nyanggeus atuh geura sare geus penting. Ah, sieun sarana oge Bi. Aya-aya wae Otong, sieun kunaon?
Peting kamari otong ngimpi di udag-udag jurig. Pantesan si Abah kamari ngomong otong ngalindur gogorowokan tepugu. Nya sugan we kabales. Kabales kumaha kitu tong? Nya engke otong ngimpi ngudag-udag jurigna supaya balas dendam. Ika mah can ngadenge naon. Can ngadenge naon. Can ngadenge. Cau pae gara-gara serangan jantung. Serangan tuh dituliskan. Itu kok udah sakit tuh dah. Sakit. Kalau jadi tong naon sasarwa anak cau ejeng monyet. Boleh dong ya. Tahu jeung jelema. Cau ejeng jelema. Sarwa-sarwa. Action. Tong naon sasarwaan cau ejeng jalmi. Mesti jalmi mah jelema we. Jelema. Sok aden. Yo. Jeung jelema. Action. Sok atuh ayeuna mah kejar cita-cita. Udah. Kejar. Udah. Sok ayeuna mah kejar cita-cita otot. Udah. Sorry. Pro action. Sok ayeuna mah kejar cita-cita otot. Udah. Sok Nama udah cita-cita otong. Oke. ayeuna mah udah. Sok ayeuna mah udah jadi cita otong.